A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lamun nyuhunkeun ka Gusti ngagero melalui wasilah hiji ka mufrad alam ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nyanalah anu jadi lawang babullahil a'zam wa syafi'uhul akram, sehingga naon bae kabingung laporkeun ka Kangjeng Nabi, kabutuh laporkeun ka Kangjeng Nabi, ke ku Kangjeng Nabi dituntun dibawa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tufrajul kurab wa tuqdal ma'arib. Nomor kedua, nakirah maqsudah ialah sirrul wilayah. Urang minta tulung ka wali, maksudna hayang disampaikan ka Allah. Setelah teu aya Kangjeng Nabi di permukaan bumi, dipundut ku Gusti ngalih ka alam nu itu, maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng. Etalah sok disebut duta. Laporan ke kedutaan yakni ka wali, ke wali ngalaporkeun ka Allah. Loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil, tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud. Jomblo jan boga pamajikan bae, neangan hese teu dararaekeun bae. Nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang. Jadi serem kadelena gua awewe teh alabatan kareta sieun nya. Hidung anu luar biasa, kumis mablang. Atuh sieun awewe ge. Ya, minta ka Allah terus bae tapi encan diijabah. Mintalah melalui wali. Masyaallah kadelena ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf. Waduh, tatanggana ge hereun Zawiti bogo ka eta. Jacak aing mah ih sok kitu kasepna. Aduh, masyaallah. Pohara. Jadi kasilep kasep eta doa nu kos kitu garana. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, mementak tawasul disebut. Amban zaparobiha jelema anu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah, jadi lawang min abwabillah, yubza'u ilaih yughasu ditulungan jelema bisyadaid, loba kariweuh kana naon geus kawali, tuqda bisyafa'atihil hawaid. Numantak pemerintah teh datang ka kiai, pajar wali merendah kiai, datang ongkoh mere ongkoh hasil maksud mante atuh bangsa jing atuh emang atuh bupati ge henteu ngawali-wali ieu mandek dijieun komplotan bae kunyana ge dek dijieun persekongkolan. Atuh nu diwali-wali mah lain deui kunyana ge. Tah geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang, bahkan kafir-kafir ge datang. Tah eta teh digerakkeun ku Allah sebab nyanana ibun anir rasul, sebab nyana pengganti Kangjeng Rasul. Alladzi huwal hijabul azam,
anu ngajadikeun hijab Allah ku ari manu dimaksud teh pastarna nakiratal maksudah nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususiyah maksudna sirril khususiyah rahasia bangsa khusus yakni sirrul wilayah kok disebut nakirah maksudah kunaon eta gitu wajah tasmiyahna naon nu mantak sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah sirrul khususiyah langsung ka harti wali tapi ketika nakirah maksudah urang can ka harti nah wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah naon oh iya nu mantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan sebab khususiyah teh awal nama diinkaran jelema masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran kakarak mondok doang jadi pergunjingan ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana oh masantren di mana masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante henteu di pasantren modern apa salap ai si Asep de ka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha kurang lembur bingungeun zaman internet masih masantren salapi de ka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk ya masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia ka jeung kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladieun si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we terus diomongkeun tetep si Asep kuat ku ari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi aduh si Asep hebat jasa ya wari dihitung-hitung teh 10 tahun beuy luar biasa lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun ku ari masantren geus 15 tahun can aya rencana kawin cenah geus 30 tahun kuis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh jasi atuh sakitu mah geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa neuk naon tuh neuk ria Allah bener ya tereh Junaidil ya neuk ria Allah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang gua jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana ku ari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopeas yang mah bodoh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh hayang ieu bae baju
sendal jama sebelah lain cepit atau jama kesupuk para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur ya Allah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan cep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di Pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deh ente lah ente bae jangan nama serba ente gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapak nangis geus bingung sep aing mana sia sana waduh sia sideuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula Aisyah deka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bah boh budak sep aing mah asana muringis ngadenge sia muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malelengkah deuk lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang bae bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep teh nu hees dah aduh ngagurinjal nya sial aing eta sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah nu mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya aye tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing ka sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo turang balik henteu antun balik kula mah di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu moal manuk di dieu bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka Iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak kira-kira moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira di asar gawe di dieu ji sial meureun si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku
Mulai si Asep naik derajat si Asep. Aju kunaon betul. Ayo mah supaya yang laku bae gegeran yang umroh. Maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit. Ibu gua aya di ditu. Barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di. Jih, nyahoan si Asep. Sep, sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu. Enggeus ulah sebengeus pokona eta bae jual. Ngomong, ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang. Masya Allah, isi Asep wah. Tuh, mulai. Aya seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Iya. Teu laku-laku pugu ieu. Naon? Ulah umur geus aya 30 can kawin sarua tah mah. Lain kitu Sep, ulah sok sarua kitu. Atuh sarua masalah. Henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah. Aya tunggeus teh kudu kawin lah. Henteu mah yang doana bae anak aya kade ciduhan bacain. Poh, tah geus ka ditu. Bau balik tidinya perebut jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng. Tah ieu si Asep geus model jasa kuari seduh metu sakecap nyata. Anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemoh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bulan Rajab Malenda ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh nu hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun. Nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan. Nu baheula manehna teu resep kuari paling cinta. Nu tatadina geus istimewa. Ngan si Asep na bae kuari embungeun. Nah, ieulah nu mantak disebut nakiroh maksudah. Awalna mah nakiroh dicemooh wa tuqsadu sanian. Barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah. Lantaran geus aya siril khususiyah. Kitu kabeh ge atuh. Ba'da tamakkun minha sabadanyana panceg dina khususiyah. Baheula mah manehana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep. Nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya. Nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya. Kamari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan bae etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia, cintana teh ka nu nyieun dunia bae. Geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieur-sieur acan dina hatena. Kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga 2 rupa mun teu nyacat ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat, ketika urang di alam urang berubah cilaka. Nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah aya tulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk. Hiji be ta'aluk teh jeung Allah. Kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu. Lantaran nafsu mah kendaraan setan. Setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru.
jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipicenan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku harimah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadi nama anjing hideung nu nungtun urang ku harimah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro naon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kukumat ka sorbanna bae sieun. Ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tatambahaneun maisha boloon. Doh kan, ayo setan terus tayo mah ku si Asep setan bisikan-bisikan nana dan lain sebagainya dipicenan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanan murni luar biasa. Asep hiji bae Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal resepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Numantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu. Nah iyalah nu mantaknya na sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nya aya Allahan kos gitulah si Asep wah istimewa. Nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badat tamakun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal qopa lahirlah rahasia kawalian sohibuan nu boga rahasia tersebut badal qopa sabadan nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri kebelah dieu lah baheula keur perjuangan anak neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai kebelah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi kayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuangan anak neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieu na oh luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa kapaitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pemerintah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta wararese ge ngebersihan batina sabada khofa be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah
geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh ulah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan. Pan geus jadi kiai jadi memewahan, geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah. Ku harina dididik model kos itu kunaon kiai teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun. Ja duit mah loba di bank. Itu bae babari teh kos kitu mah tapi lah dididik. Kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim. Kunaon teh dimodernkeun modern ge teh jurusan jahanam. Ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai henteu narima awewe babari nyandung. Nah pun eta pan sakolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi. Unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae. Tuh kan? Henteu cenah kiai mah ngadidik teh podol sero. Lah bohong. Bukti da ka dituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai. Lain kiaina nu ngareuneuhan mah setan. Ngan nyana nginjem awak kiai, belon teh kiai. Ka injem ku setan. Nah dimurnikeun dek dididik gitu budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sakola geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teh pinter tapi mental nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai nama gedong ge belon teh kiainya aya nya hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak. Ai murid mah sabodo teu beudang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah ieu mah. Tah ieu keur carita. Ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tapa bihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihat manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deketan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang be camat aja ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk coba camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta lain ngusruk bapak nang ngusruk naon tahan ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kieu ringsak nah eta terdiri daun atuh datang bae sebot dia nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an orang mengurusan Al-Qur'an toja iya orang jeung nyana atuh bae datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing bae nyana urang-urang tabun kiai geus kos kitu kakarak eta kungsi riyadhah ieu mah lain proposal Pak Bupati ku proposal abdi can turun bae. Oh, ke atas sama naon keur pondok pesantren naon? Anu. Ah, tuh geus asal geus kos kitu bae ringsak pamanggeus. Tah eta nu cilaka ge kos kitu. Berarti jang kepribadianana lain jang umat.
lainjang umat tamanukos gitu mah ngomong doang umat nujang umat beberesan heula diri riadohan mujahadahan engke bakal manfaat halayak rame manfaat negara dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah geus bae eueuh du di deuleu iwal ti Allah eueuh nu ngait di hatena Allah jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajenting ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah geus jadar mah tenang-tenang bae diaromongkeun gerusa ge ja aing mah sabodo teuing di alem jeung dicacat sakitu bae sia Asep Pak ja aing mah ka Allah alem ku sia aing ka Allah cacat ku sia aing ka Allah bere ku sia aing mah ka Allah teu butuh pamere sia penta ku sia aing mah moal aing mah pelit si Asep loon nya katungtungnakeun tah kos kitulah lu ieu keur carita nakirah maksudah sirrul wilayah nu mantak dingarana nakirah maksudah awalna dicemooh diinkaran ai kadituna dimaksud eta lah geus ngabogaan rahasia. Allahu a'lam bissawab.